Wilujeng sonten pamirsa nu satia sareng wargi Sunda. Abdi Alia Nabila. Dina acara ieu kaula bade ngantoskeun ringkesan warta pangakhirna dina nagara sareng luar nagara. Kabar anu kahiji. Dina Pangadilan Kota Bandung, kasus korupsi nu ngajantenkeun pamarentah daerah tiasa disaresekeun ka wargana dina waktu nu teu lami. Pariksaan anu diadamel enjing ieu nunjukkeun bukti-bukti anu kuat, sarta warga teu panjang ngajantenkeun pamadegan. Kabar olahraga. Persib Bandung geus ngadamel latihan sarta nyanghareupan eta pertandingan kator wengi di stadion lokal. Tim ieu resep ngajantenkeun kawibawaanna dina liga lokal, sareng pamekarangan lajengkeun mimiti nambahan di kalangan pendukung. Katut kabar. Panginten anu diadamel dina panyiwara lokal ngagaduhan tema Pang Tinemu nu anyar dina kawargana. Warga diundang pikeun ngarekahan pikiran sareng ngajantenkeun rancangan kanggo ngajantenkeun parobahan positif di kota. Ieu mangrupakeun kabar anyar nu paling penting dina nagara sareng luar nagara dina ieu wanci. Hatur nuhun kanggo pamirsa anu entos satia dina wargi Sunda. Mangga parantos. Abdi Alia Nabila, salam panglipur.